When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When you dance you have to pay with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. Mesat ngepung luhur di awan-awan, beber ke jantungna, menayat karinda, suku darah luas, rejang pamatik nangulur, dapat megabari hidana tarik nangulur. Di hiji poe aya hiji budak lalaki anu keur butuhun duit yang jajan. Eta budak nginjem duit ka salah sahiji babaturanana. Duh, oi, tampokan maluin. Mahanya, oi. Aha, kenyang ya, semat. Mah, oi, terus, tangannya betul sama, ada ya. Macam sudah pak ya pasal sama Nepi di kantin, Cepi papanggi jeung si Ranti. Cek biasa we di kantin pajajan. Di kaisukanana, pas waktu istirahat, Ranti leumpang rek ka kelas. Di jalan, Ranti papanggi jeung si Nia tetangga kelasna. Ranti, Nia. Ranti tong pohonnya kayak balik sekolah orang ulin. Nya Neng, catanya. Siap Ran, di kontak deui. Nya Neng. Urang ka kelas lah nya Ran. Nya mangga Neng. Di kantin Ran. Nya. Makanya kayak orang ulin banget atau babat. Oh iya teh. Iya weh kasih lastri malah bapak Juna. Wah, lastri. Wah, nyoba kayak orang ulin. Hebat kepala kurang di bawah. Singkat cerita, Ranti geus nginjem baju ka si Lastri. Lastri mereng nginjem Ranti baju anyar anu karek dibeli ku si Lastri jang poe Minggu lari jeung si Umar. Dina poe Sabtu, Lastri nagih baju ka si Ranti sabab Ranti janji bakal ngabalikeun baju si Lastri dina poe Sabtu. Ran, mana baju orang kan aja nggak dibalikeun. Kayaknya lah serangan heula di imah isuk dibalikeun. Lah kan janjina poe ayeuna narek balikeun. Ngan poho urang nakal mah da terukso. Orang kayak poe Minggu kudu geus aya sabab dipake ku urang. Di sisi lain, aya si Enceng jeung si Cap Sanud anu keur niat bolos, sabab budak duaan eta pada hoream dina pelajaran pananang guru MTK. Bolos ya? Bilang senang pelajaran pananang apa? Ini deh pelajaran matematika nanti. Kira kalau sini orang lagi itu dasin. Kayak oh, jaket kita rawat bolot di desa buka kelas. Pak, aduh punten Pak. Tuh ya teh. Balik ke kelas saya yuk teh. Mun Pak bolos wae. Cap Sanud jeung si Enceng balik ke kelas. Balik sekolah, Lastri keur ulin di imah laras. Ya, orang rek curhat naon Mas? Oke, rek curhat mah. Jadi kieu basa mangkuna si Ranti nginjem baju ka urang, tapi can dibalikeun wae jaba eta baju teh anyar keneh. Rek poe Minggu rek dipake ku urang si Umar lari kumaha atuh? Ai pas ditagih kumaha ngomongna? Ngomongna mah rek isuk dibalikeun na. Atuh suga bae isuk dibalikeun, tanyakeun deui kira isuk. Heuh atuh. Pas isukna, Lastri rek nagih baju ka si Ranti, dibaturan ku si Laras.
Kan mana baju orang teh? Ai mah buat paman kita nanti urang. Nya ka mana? Atuh teuing teh jeung kemana ge? Jangan deui kira aku mau dibalikeun eta teh baju adan keneh can dipake ku urang. Ai mah kudu ai eueuh malah dibikeun. Kumaha urang tanggung jawab maneh teh? Kumaha sok? Kan maneh nginjem barang batur, kudu sing apik atuh. Ieu kan dipake teh semogana. Heueuh atuh teh di tangan deui. Lah kudu aya isuk. Heueuh atuh. Nah waktu istirahat, Lastri jeung Laras jajan di kantin. Di kantin, Lastri jeung Laras papanggih Siti jeung Nunung. Tadi orang ngedenge si Ranti nginjem baju ke maneh, tapi si Ranti kamu kan wah depi sifatna si Ranti terus sabardak tiba lagi si eta mah kitu adat mah mancing we emosi batur. Iya teh rek jajan atau mah mungkin batur. Dat urang gitu Laras. Angel ieu mah masalah pribadi si Lastri jeung si Ranti geus we antepkeun. Oh turun jajan nanya apa? Lah teu dipayunnya sok lajeng. Di sisi lain, si Cepi nyamperkan si Umar ke kelas babrek mayar hutang. Mas. Jadi Mas. Oh, siapa sami? Kan motor kudu sini batu kan. Sekali deh nonnya. Siap tenang masalah. Tilu poe sanggeusna, Lastri nagi baju deui ka si Ranti di baturan ku si Laras jeung si Nunung. Kan mana baju orang teh? Naon eta mah baju si Ranti? Buat itu baju orang mana teh? Baju mana haleuh teh yang pakai si Ranti? Usaha baju orang eta teh anu maneh. Ngomongnya kan. Mana ngaruh kamu kan harus bantu bukan eueuh. Aku sayangan deui mana teh sing tanggung jawab. Baju orang ya, eta teh sudah ditinggalin ka urang kan cuma baju wae. Ya, kan dia sok urang mau ngabelan salah bener terus dia mau berda. Kita banyak orang ayat goreng ka maneh. Ai maneh teh baju selas ni da apa urang oge. Mana boga udah geura. Ai maneh selas teh siram itu. Mana jadi sada. Laras orang mah jujur sok fitnah maneh ngameh orang aya nu ngabela. Da urang mah apa sifat Sunia mah beunang dibobodo jadi ku urang tadi manfaatkeun. Makan mah teman gitu orang teh orang geus bosan di baturan maneh. Ukuran dia orang itu paksa. Nanya nggak bantu paksa. Oh emangnya nyen harus sampai sekarang harus kena wujud kan? Kalau ukuran dia. Mana masih kalau terbuka ke era geus mana barang batu ditagih ka amuk-amukan terus saya nanti ka batur. Juga lalu terakeun. Boro baru dah mah tak bakal kieu. Nah urang kalau amuk-amukan di kemana sampurannya. Teu baik. Ya geus atuh urang mah puasa lah. Jadi mana baju orang teh kan? Wow, tinggalan. Sabar mas, sudah disaya. Pas dina poe Sabtu, Ya gini kan ayah terlebih kalau orang kamar di poho, dina kolong meja, kalau langsung diperpanjang ya, kalau orang naik balik. pesan moral dina ieu carita nyaeta mun urang barang injem barang batur kudu bisa ngajaga. Urang kudu hirup jujur sangkan dipikaresep ku batur. Laras, urang rek curhat. When Marimba like a ocean hugs the shore, hold me close, me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with me. Stay with me. Oh, siap kedet, pakai
yang berarti dia mah asup pak baru